Di Tatar Sunda aya 3 daerah anu geus kakoncara kasaktian para dukunna. Hiji Banten, kaduana Garut, katiluna Sumedang. Anjing. Gara-gara siana orang Sumedang mah geus anjing ka laut. Gusti yana gara-gara maneh ya aing teh kieu-kieu ge nya asli orang Wano, asli orang Sumedang. 70% dukun lah dulur-dulur aing teh gara-gara maneh mah anjing geus kalebuh. Goblok yana anjing susuk aing langsung murudul gara-gara maneh mah yana. Kembalikan harga dan derajat orang Sumedang yana. Sia teh yana itu kuncen karunya nepi ka mengundurkan diri gara-gara maneh yana anjing.